Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagian anu ka 8 walas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Atuh ngara teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagean anu ka 8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak tung dung tes. Ngabelesatna si Gondorwo ireng kebat nuju ka lembur pasir jati. Datangna lain ngan ukur ngagerwahkeun dunya manusia, tapi ngageterkeun kuburan Juragan Wijaya. Rieg 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 bumi alam karasa ngarieg tarik jiga aya lini. Kajadianana nimbulkeun paciweuh riweuh pangeusina kaasup Jang Rahmat. Mehna oge gentak udang laju kaluar bari nengteng bedil Juragan Wijaya. Kang, kade sing ati-ati Kang, bilih si Wiragati datang deui Kang. Cek bidan dia, tenang Neng, insya Allah moal naon. Antosan we Neng mah dilebetnya, akang bade marios heula ka tukang. Beda ieu hate karasa pating sareblak bisi aya naon. Abdi sieun Kang, abdi sieun akang cilaka, ucap bidan dia. Sorana mani muntang kana hate Jang Rahmat.
ngadu awe sareng Biparsih supados sadayana salamet. Karek oge Jang Rahmat anggeus ngomong kitu, no atuh ari belesat teh. Sajirim ngebelesat lir kilat rek nyamber ka bidan dia. Hus cerit. Bidan dia ngacerit sabab meh-mehan manehna beunang disamber ku cirim anu ngolebat. Ngan untungna di palebah kamar hareup sajorelat sajirim kalangkang bodas nyegat jeprot hiu kombrang. Jirim anu ngolebat warna bodas harita nadah anu ngolebat asup nepi ka maceleng nubruk kaca nu satuluyna ngakoler di pakarangan. Ceng atuh Jang Rahmat gentak ngagajleng muru ka eta makhluk anu keur ngagoler. Na makhluk naon ilahi? Naon urusanana jeung kami? Saha ilahi? Sentak Jang Rahmat. Tapi tuluy mundur salengkah waktu nenjo jirim anu ditanyana. Gening mirip pisan jeung Wiragati. Bedana ieu mah pendek gede. Ngaing Gondoruwo ireng sabanglikna ngilaing saha. Oh, ilaing teh si Gondoruwo ireng ari sugan si Wiragati pedah rupa anjeun sarimbag. Adina si Wiragati beunanya wanohkeun ngaran kula Rahmat. Awas ulah coba-coba nyieun kaributan di ieu tempat bisi diusir secara paksa ku kula. Di mana si Wiragati ayeuna ayana? Dangsar sia ngaing mah lain ngadi si Wiragati dengle. Sok sanajan beungeut sarimbag tapi dewek beda liang jeung beda kandungan deuleu. Memang nazatiep anu mirip teh kudu jadi adina wae kitu. Ngaing eueuh hubunganna naon jeung si Wiragati. Ngaing teu nyaho aya di mana ayeuna si Wiragati. Kebeneran lamun si laing si Rahmat sekalian rek disikat ku ngaing ngarah tamat. Cek si Gondoruwo ireng bari rikat ngakurinja laju narajang ka Jang Rahmat. Sius blas seranganna cepet nakar banding kilat. Maklum bangsa siluman gerakanna sarua jeung angin ngolepat jiga kalangkang. Kuku-kukuna anu ranggoas ngahiuk rek ngacambret ti koro Jang Rahmat. Satelep kilap Jang Rahmat teh eleh gesit najan adu hareupan jeung siluman. Kecepatan gerakan Jang Rahmat bisa nandingan karena kecepatan gerakan siluman. Blas-blas hus panarajang musuh ukur ngapiur mapakan ti isna hawa peuting. Blas si Gondoruwo jadi labas neunggar pos jaga anu dicicingan ku Mang Eso alatan kabawa ku kakuatan sorangan. Brak porobot gua jeleng atuh Mang Eso nu keur nyempod di juru teh jadi loncat bari ngagoak. Sabab kabeneran pisan si Gondoruwo ireng ragragna nindihan bari ngancurkeun pos. Jujuri cek Mang Eso bari ngapecir ka jero imah. Ngan hanjakal calana morosot akibat ditarik ku si Gondoruwo anu masih kene ngabebengkang. Atuh puguh we nalika nepi ka hareupeun Biparsih nu aya di tengah imah, Mang Eso jadi ngacerit. Punten, Biparsih jadi ngacerit sabab kaget nenjo manuk manotorna Mang Eso anu nongol tina cawetna. Au, nanaonan eta teh Mamang? Nanaonan?
jerit Biparsi bari nungkupan banget ku Ramona anu semu carang. Tapi ya untungna oge sabab neng dia tenepi kanyahueun. Atuh Mang Eso jadi luak lieu laju nyokot samping anu keur dipake Biparsi dibenyeng sakaligus. Sat weng. Atuh Biparsi kaputerkeun. Sanggeus Biparsi muter no atuh Biparsi oge jadi ngan ukur make cawat tungkul. Mama, eta kan ieu keun samping kami. Bibi mah nyanak bibi yuk kuring. Wajing nutupan. Atuh dereg-deg teh Biparsi lompat ke kamar rek nyokot samping. Sedengkeun di luar Jang Rahmat gancang muru kasih Gondoro Ireng anu karek ajeg deui di tempat ruruntuhan pos jagana Mang Eso. Hei, galesotkeun tah celana Mang Eso, mantong dicecakal teuing jalemana butuheun deuleu. Cek Jang Rahmat semu nyengir. Bangsat, ngaing teu ngajak ngabedol deuleu. Jeung nang haun barina oge calana butut jaba bau jurig. Tu butuh calana nu kieu ngaing mah. Butuh ge calana pangsi deuleu anu bisa asup kanu gede kanu leutik, bisa ngalonggaran, bisa nyeregan dewek badeuleu. Cek si Gondoro Ireng bari ngalungkeun celana Mang Eso. Lamun ilaing butuh celana pangsi nya tinggal pesan wae ka Mang Agus Jago. Tah aya dina video belah kenca di handap, tinggal klik loba di dinya baju pangsi celana pangsi deuleu. Kurang ngangjar ilaing kelah nawarkeun calana di bodaran Jago ngaing. Sabrut si Gondoro narajang deui wus-wus. 2 jurus siluman batu jajar pilih genti ngagempur pertahanan Jang Rahmat. Bat-bat siut beas. Tiap jengkal seranganana estu teu bisa dianggap enteng kulantaran ngandung kekuatan tenaga lapisan anu kacidarongkahna. Cedak koloyong. Jang Rahmat ngoloyong ngacedak waktu tenggelan musuhna ngahanca pisan kana gadona. Harita Jang Rahmat gigideug tetenjowana asaranya ikararoneng. Mongdar sia Rahmat. Cek si Gondorwo bari nunjalkeun tuur kana hulu angan Jang Rahmat. Hiu. Tapi lain oge murid Kiai Solihin mun teu bisa ngabendung panarajang musuh model kitu. Maka dina danget eta keneh Jang Rahmat rikat nempak tuur si Gondoro Ireng make jurus nu kawilang langka. Wudut tes wala Jang Dol sia. Si Gondoro Ireng kukulutus bari mundur sabab tuurna setengah remuk karasana. Najan nanggung wiwirang dumeh can bisa ngarubuhkeun lawan. Si Gondoro Ireng can boga pikiran ari kudu ngejat ninggalkeun medan tempur mah. Lantaran manehna boga keneh ilmu simpenan. Maka dina pada eta srat-srat 2 leungeunna tamprakeun jiga keur munajat. Dibarung kumapatkeun campe pamakena. Teu pati lila jeleng jeleng jirimna nambahan jadi 2. Sok sia Rahmat moal bisa hojah deui ayeuna mah ngiate deuleng Rahmat. Gitu cek si Gondoro Ireng bari corelat. Dua jirim anu sarimbag laju narajang ganas nakar. Putra corijuk.
Jang Rahmat ngajarijeg nalika nakis kuatna gempuran dua musuhna. Wuut. Dua genderuwo nyusul tepus ngirimkeun angin hideung pikeun ngalabrak Jang Rahmat. Tapi corelat. Wuut. Nu diserangna gesitna keur ngacorelat kana sela-sela kepungan musuhna. Panarajang dua genderuwo ukur nyasar taneuh nepi ka mawur mancawura. Sementara Jang Rahmat gancang kunyam-kunyem kegerenyeman ngaluarkeun wawasena. Huus. Sapada harita hawa di sabudeureun eta tempat dumadakan jadi nyongkam panas. Panas lir ibarat seunedurukan. Kanyataan eta tangtuna pikeun dua genderuwo mah jadi ripuh luar biasa. Duanana marundur teu kaatur sabab kulitna mimiti geheng kadurukan. Wangdu nah jadi pangnas kieu ngedar nama ke ilmu nanaon ilain di manusia. Aduh, langguhna si genderuwo. Dina pada eta Jang Rahmat ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareup. Wuut. Sagelombang angin panas nyapu tanpa kompromi nembrak dua genderuwo ireng. Jebrot. Walah. Dua nanang ngoceh awakna mental. Komo nu saurang nama nepi ka bubuk lebur jadi lebu. Sabelah awak si genderuwo anu masih kene hirup jadi tutung. Kayana percis jiga belenung. Dina liang ceuli jeung liang irungna kaluar getih. Tapi kilang kitu ge masih bisa keneh kukulutus. Jangdul ngaing karek manggih manusia anu sakti kieu. Salila ngaing jadi siluman karak manggih lawan anu tangguh. Aduh, nyana nyaho sakti kieu mah teu sudi ngabrig-ngabrigan teuing ngaing dititah ku si Wiranggangti. Ngawas sia Wiranggangti digawean sia ku ngaing bongan geus ngajebak dewek dipanggihkeun jeung manusia sakti. Sanggeus kukulutus kitu gejlig si genderuwo nenjrak bumi satarikna. Barang jeung ngariegna lemah jirimna ngabelesat mumbul kaluhur ninggalkeun eta patempatan. Jang Rahmat sanggeus nyaho si genderuwo ireng birat kabur tuluy ngalungsar. Sakujur awakna mandi kesang. Sedengkeun bedil Juragan Wijaya anu disoren dina tonggongna karasa ngagolosor jiga aya nu ngarawatan. Atuh Jang Rahmat ngerasa kaget, ret dileret. Ari gebeg deh. Jang Rahmat jadi ngagebeg. Diukna ngageser sabab disagigireun anak kiwari nyampak aya saurang lalaki tengah tuh kira-kira umur 50 tahunan anu canukul bari ngusapan bedil. Papakean eta lalaki rapih jaba alus. Ditilik tina dedeganana manehna pasti saurang menak. Buukna hideung kulimis hideung herang kuminyak disisir rapih katukangkeun. Kumisna ngajripit ipis halisna kandal. Rupa kulitna bodas, irungna mancung henteu deple. Matana neuteub kosong kana tempat leungitna si genderuwo ireng. Dibarung kurasa heran, Jang Rahmat ganjang tumanya ka eta jirim. Nasaha nu salaresna pangarsa kunaon ujug-ujug aya di dieu. Ngaran kaula Wijaya.
Nu sabaraha bulan ka tukang pernah nyarita ka anjeun ngeunaan si Wiragati. Lang Jang Rahmat jadi ngahulang bari nginget-nginget deui kana kajadian waktu dina keur wiridan di kamar tukang. Nalika manehna ngadenge sora tanpa katinggalan nu ngakukeun ngaran Juragan Wijaya. Oh, mohon simkuring emut. Janten, ayeuna maksana kumaha? Rehna pangeresan nembongkeun diri ka simkuring. Juragan Wijaya seri leutik bari tetep matana neuteup kaanggangan. Sorot panona jiga jauh pandeungan. Manehna jiga loba sawangan. Rahmat, kula yakin anjeun jalma bener tur jujur. Wayana hal eta ieu waktuna anu tepat kula rek ngamanahkeun deui ngeunaan harta kula nu teu kungsi kapanggih ku si Wiragati saparakanca anu teu karampok jeung teu kakerit. Harta. Hapunten, simkuring kirang ngartos kana maksad pangarsa. Atanapi harta eta bade disodakohkeun atanapi kumaha jeung harta naon? Hade kitu oge. Tapi lamun rek dibikeun disodakohkeun ulah kabeh supaya anjeun anu bakal ngarawatana kabagjaan regepkeun ku anjeun. Kula rek cumarita sakalian ngawariskeun eta harta banda kula ka anjeun. Cek Juragan Wijaya narik napas heula samemeh neruskeun deui caritanana. Dina handapeun ranjang di kamar hareup, nyatana di kamar kula anu kiwari nu dipake sare ku bidan dia. Didinya aya rohangan jero taneuh. Didinya pisan kula neundeun emas batangan aya kana 10 kilona. Katut sakabeh kikitir-kikitir tanah-tanah kaula. Punten, ari kikitir teh naon manawi pangarsa? Ari kikitir teh surat-surat tanah jeung wangunan. Pek ti mimiti peuting ieu eta sakabeh harta kula ku kula diwariskeun ka anjeun mutlak jadi milik anjeun. Pikeun buktina kula geus nyieun surat wasiat di saurang notaris nu aya di kota Bandung. Ngaran eta notaris Suhita. Alamat jeung lebahna aya di Jalan Braga nomor 31. Surat wasiatna ku kula diteundeun dina peti emas batangan. Rahmat. Ngadengi kitu Jang Rahmat jadi bingung. Sabab can ngarti kana kajadian aneh anu ujug-ujug tumiba ka dirina. Rarasaanana asa dina alam pangimpian. Dina nalika keur bingung kitu, kadenge Juragan Wijaya neruskeun deui omonganana. Rahmat, kula ngarasa jongjon sabab anjeun geus mibanda pelor emas
pikeun ngalumpuhkeun si Wiragati. Kula boga kayakinan dina hiji mangsa eta jadug rampok gerawat pasti beunang kacerak. Sing inget kana pamenta kula bieu, ieu bedil kudu dikubur sagigireun makam kula. Lamun masalah ieu geus rengse, jeung deui wayahna pangrawatankeun makam kula jeung makam pamajikan kula Rahmat. Sarengsena nyarita kitu seor dadak sakala angin nyeor dibarung ku nyambuangna seungit kembang kanangan. Dina detik eta keneh las jirim Juragan Wijaya leungit tanpa tapak. Angin tacan lila nyeorna kiwari sirna diganti ku tiisna nyelecepna wanci janari. Tepati lila kongkorongok hayam tabuh tilu mimiti reang di sarada. Sedangkeun Jang Rahmat harita tuluy ngabebengkang nang karak di pakarangan imah bari neuteup kana ngamparna legana langit. Na uteukna jadi pinuh ku rupa-rupaning pikiran anu kadang-kadang teu asup di akal. Sabot keur anteng neuteup ka Jomantara. Kadenge bidan dia ngajerit dumeh nyangkana Jang Rahmat cilaka. Kang, ulah ngantunkeun abdi Kang. Cek bidan dia beri derog-dog de lompat gabrug laju ngarangkul ka Jang Rahmat tuker nang karak bengkang. Awak neng dia nindihan Jang Rahmat nuker nang karak. Atuh nyet non karasa kana dada Jang Rahmat aya anu ngenyod 3 kali. Bari kadenge cerik naneng dia teu kaampeuh mepeuskeun jemplingna wanci janari. Kang, gugah atuh Kang, gugah. Abdi alibi kantun ku akang. Cek bidan dia bari nangkep pageuh naker kana dada Jang Rahmat. Bari teureun-eureun digalentoran, dinyod-nyod. Pikeun Jang Rahmat dikitukeun teh jadi kagok asong. Sababrek nembalan oge teu kaburu alatan tuluy-tuluyan digalentoran tuluy-tuluyan digalentoran ku bidan dia. Jaba asa ngeunah ongkoh dumeh nyuuh dina dada bidan dia anu montok. Panonna ngahaja dipereumkeun tapi arina hatena mah ngagerentes. Aduh kira-kirana dosa teu nya ieu aing kikieuan. Aduh kamana atuh, lain kamana duh kumaha atuh. Ari rek nembalan betah keneh ieu teh. Ahkeun we heula sakedeung mah tambah tiris. Kang, kunaon teu ngawaler wae Kang? Abdi mah alim hirup pamit teh sareng akang. Cek bidan dia lumengis pikawatireun. Ari ngadenge kitu mah Jang Rahmat jadi tetegaheun. Manehna tuluy ngorejat hudang bari nembalan. Neng, alhamdulillah akang mah salamet Neng. Teu ngawaler sote da kagok ditangkep wae ku Neng. Atuh sapada harita bidan dia jadi molotot. Perasaanna campur aduk antara keheul jeung bungah taya hinggana. Keheulna dumeng geus digawean ku Jang Rahmat. Hanas menit cerik balilihan. Sedangkeun nu dicengcerikanana mah ngadon ngeunah-ngeunah we ngahep-hep dina rangkulanana. Kalawan teu tapasini deui, kak beung Jang Rahmat dicewit satarikna. Aduh ampun Neng. Aduh pan kagok atuh salit Neng. Aduh. Jeung Jang Rahmat bari gugurin jalan. Akhirna kitu sote da baka tingkunya
Saterusna maduana oge pada rehe. Para wargi sadayana kocapkeun dina poe isukna sarengsena ngareureuh tina kacape. Jang Rahmat nyarita ka Bidan Diah yen dirina tadi peuting patepung jeung Juragan Wijaya. Kalayan teu disumput salindungkeun manehna nyaritakeun ngeunaan wasiat anu dibikeun ti Juragan Wijaya pikeun dirina. Pikeun Bidan Diah mah dirina kacida kagetna waktu ngadenge ngaran saurang notaris anu disebutkeun ku Jang Rahmat. Setengah teu percaya Bidan Diah nanya ka Jang Rahmat, akang teh lepat nyarios eta nami notarisna Kang? Insya Allah henteu Neng, kumaha kitu? Ya Allah ya Robi, kapan eta notaris teh pun biang Kang. Mamah abdi leres pisan, mamah teh notaris, alamatna sami, namina sami, nomor bumina oge eta sami. Na ira ngadamelna atuh eta Juragan Wijaya teh Kang. Duka kewe enjing deui nya urang taroskeunana ka Juragan Wijaya. Geuning enjing naroskeun Kang. Sabab ayeuna mah waktosna seep Neng. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.